Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya akan mengajak kalian berkunjung ke sebuah kampung yang masih menyimpan keindahan dan kesederhanaan alamnya. Inilah Kampung Sindang Ratu, yang berada di wilayah Garut, Kecamatan Cilawu. Sepanjang perjalanan, kita akan melihat suasana kampung yang asri, kehidupan warga yang hangat, dan cerita-cerita sederhana yang penuh makna. Penasaran seperti apa keseruannya? Yuk, ikuti terus perjalanan kita sampai selesai. Assalamualaikum Pak. Salah. Alah, ya Pak BTMB ya. Oh, Ya teh kampung Kampung Tugu. Tadi itu Cinangka. Kampung Tugu. oh Kampung Tugu. Ada bentan lemur gitu. Oh. RW 8 kayaknya Cinangka, Cinang Laya, Legok Peteuy, sa RW 4 RT Pak. Di RT 1. Jadi sa RW teh benten nami tempat gitu, nami kampung. Lemur gitu. Nya lah. Sa RW kene tapi 4 RT. Oh, Kampung Tugu ya teh. Tugu, Cinangka. Kela Pak ari buktosna Tugu kumaha cirinan hayang siap pertos Tugu deui kumaha? Di kampungna begitu, di sepuh kene. Di sepuh kene dinamian Tuguna begitu. Tuguna. Oh, bere embe geuningan. Pohon lemur baheula begitu. Sepuh baheula gitu. Setiap beda RW, beda nama tempat, nama kampungnya. Ieu mah Kampung Tugu. Cuma Cinangka. Cinangka paling kidul di itu nu semu legok nya. Ulah lebakeun bawah jalan. Cinang Laya. Cinang Laya. Legok Peteuy gitu. Sabaraha suran Pak teh? Itu sa RW teh asa 70 Pak, sa RT teh 70. 70. 70 kakak umpi. 70 kakak. Nuhun. Nih Barea ini Kampung Tugu namanya ya, Kampung Tugu. Itu mah Cinangka. Cinangka paling kidulna. Kapali tengahna Legok Peteuy, kapali bawah Cinang Laya. Cinang Laya. RW 4 RT. Tapi kalau buat Kabupaten Garut kene? Garut kene, Kecamatan Cilawu. Desa Sukamurni. Desa Sukamurni. Dimekarkeun upami kios. Upami cios dimekarkeun. Mekar murninya. Mekar murni. Sinarasum itu paling di Pak, tapi saya kene Pak, sadesa kene. Sadesa kene. Sadesa kene Pak. Sadesa kene. Lah, mau ngegel Pak ya? Kapal dia Pak, tarah di katong. Oh. Mau apa nya ini? Moal. Punten ya. Ieu atuh Pak, saeula. Oh iya, Mas, atuh nuhun Pak. Saeula. Bari embe. Urang tanya-tanya sama si Bapak, ini aktivitas si Bapak kesehariannya apa? Aduh, tuh. Kami dengan gula kawung, gula aren. Sama air teh hangat. Wah, sangat nikmat, Pak. Pak, ari sadeu Bapak kenal damel teh? Sadeu dinten. Ana getah Pak. Getah? Getah binas di damel di pertani Pak. Getah pinas teh kumaha, Pak? Di biasa we dipacok ku alat ieu, Oh, cik ningal Pak, cobi Pak ningal Pak. Oh, cenah dipacok. Nah, bari embe cenah dipacok cenah itu. Oh, dipacok ieu. Jadi dipacok itu si antarana jalanna getah teh malaleuwung model bentukna kieu Pak. bentuknya gitu. Bentukna kieu, janten kedah lempeng Pak jadi teh. Kedah lempeng. Getah teh teu sumpang-simpang. Oh, da teh aya rancanganana mah getah teh mah. Dihanap ditanekeun batok Pak. Batok plastik. Tanekeun satangka teh upami kumaha ageung-ageungna kayu Pak. Kayu. Ageung kayu lebarna atawa aya nu 50 batok Pak, 50 batok. Di pertangkal teh. Dina pertangkal teh upami tina sadrem sakindal setengah. Mun tina saageung 800 batok. 800 batok. Berarti 800 batok teh mun sabaraha? sadremen. Sadrem sakindal setengah Pak. Sadrem bari ambe geuningan teh 800 batok teh. Wadah batok teh nya? Batok mohon wadah. Wadah. Ke Pak teh kieu upami timiti macok ras di tanean ku batok tah penghasilanana gitu. sawengi
Adi panena ira eta mun tas macok teh. Oh, turunna getah mah Pak, getah pinus mah teu model lahang. Jadi istilahna turunna 3 hari. 3 hari. 3 hari. Didamel ayeuna 3 pasir, Pak. 3 pasir ngadek sakali. Tos 3 pasir, 3 kali ngadek, uih deui ka 4. Uih ka 4. 4, 5, ka 6, Pak. Didamel. Damel deui. Didamel deui 4 ka 6 damel. Pantos mupulna mun periode hiji tanggal 13 14 15 iyang. Iyang kengeng 5 kintal, Pak. 5 kintal. 5 kintal sadreumna teh 1,5 kintal, Pak. Ongkos motor 50.000, Pak, di gunung dugi ka dieu, Pak. Di gunung dugi ka 50.000. 50.000 ku motor gitu. Biasa we motor ieu dirantai gitu, Pak. Hari upah Bapak di harian atau bulanan? Hari upah mah per kilo, upah mah sakilo teh 5.000, Pak. Sakilo teh 5.000 per kilo. Aduh, longkeng sakintal teh lumayan nya. Periode 2 tanggal 16 terus didamel deui 16 17 18 tanggal 28 Pak ari umurna eta si tangkal pinus nah atau seberapa tahun tah? Terang Pak eta mah dibuhun keneh dibuhun keneh dari anu ageng mah Pak pasti beh ditu keneh begitu ke sepuh kapungkur gitu nu ageng mah dari anu alit mah abi dinyadap teh tos 25 tahun ti mimiti melak kasadap Pak kasadap ku abi gitu kasadap ku abi anu ageng nama ti sepuh kapungkur kan aya anu lingkaran buleudna kayu hampir 2 meter aya Pak aya kan eta mah perbatasan Gerot Pak perbatasan Gerot. Upami naikna ngangge sigai atawa ngangge taraje kumaha? Sigai Pak. Sigai abi gede terus dibobok abi gede dibobok. Supaya lebet sepatu bot gitu tah nete ngadek biasa gitu 2 meter luhurna Pak 2 meter. 2 meter luhurna. 2 meter teh 3 tahun Pak. 3 tahun 2 meter teh. Lamina muhun atuh da mung 2 cm paling ngadek 2 cm untuk dual kieu apa 2 cm paling ngadek teh. Terus disemprot ku cas aya obatna Pak. Aya obatna model cas disemprot gitu teh ku cas. Anu bentuk begetana teh apa cairan atau kental siga karet? Kental Pak, kental. Jadi rupina kumaha rupina? Bodas Pak. Bodas sami sareng karet gitu. Mohon sami bodas selak, jadi turunna 3 hari sekali ngadek. 3 hari ka 4 ngadek 2 kali Pak. Deres 2 kali itu ka 4 teh 4 5 ka 6 7 didamel Pak. Didamel. Aya khusus pengepulun apa kitu ge nya? Khusus Pak, khusus. Kan iangkeun ka mana cerita teh? Eta teh ari iang mah ka Bandung Pak, dinya ka Nagreg Pak, caket iang mah. Biasa we ku bangsa iang nama bangsa Asper, bangsa Polhut, KBDH, RPH. Kayak upami tes panen Pak, yang ka Nagregna samingun sakali atawa sabulan sakali atawa sakumaha tah? Yang ka di sana ka Bandung ka ditu. Oh, ka dituna 15 poe Pak. 15 poe iang, mohon 2 minggu. Jadi sasih teh 2 kali iang. Sasih 2 kali. Ka Bandungna mah, di Bandungna ka ditu mah. Iya Pak. Sareng Bapak aduh tadi abi hilap itu. Pak Uyat itu. Pak Uyat. Banyak embe ini penget ini gitu. Bukan pengrajin artinya suka itulah. Iya. Cari-cari getah pohon pinus. Macok. Iya. Ya alat-alat iya alat-alatnya tuh. Gunakan manual kene Pak nya? Manual Pak. Enggak pakai alat modern bener Pak bener. Ini sehari teh 1.000 batok Pak. Sehari 1.000 batok. Owak ngadek teh sehari. Tamat gitu sehari. Sabaraha tangkal eta? Ari tangkalna mah tergantung Pak, mal aya 500 tangkal Pak, tangkalna mangan cuman kumaha ageng-agengna pinus aya anu satangkal 25 batok. Aya anu satangkal 50. Wah 50 batok biasa dipuih gitu. Kuriling gitu Pak. Kurilingnya, tapi kedah lempengnya. Kedah lempeng Pak, upami teu lempeng mah tengah jalur getahna nyimpang gitu. Makatanean. Maka kemana meni jadi dijidar Pak, dijidar gitu. Jadi ngadek teh burat ada sasasi. Sakieu sasasi 20 cm ngaibaratkeun sasasi. Jadi berat-berat Pak. Jadi geus teu kamana di ngadek gitu Pak. Aturan diatur gitu. Diatur. Baik Ambe. Itulah kenangan dari Bapak Uyat ya, pengrajin getah pinus.
Kita Pines, Perhutani, Pak. Perhutani. Kebahan Tasik. Beban Tasik. Tasik, Kalik di Garut, perbatasan Tasik, Pak. Tinggal di Garut, kerja di Tasik. Kerja di Tasik ya. Berapa kilo Pak atau jaraknya di kalinya? Jarakna aya pinten Pak. Alamun dina ieu mah sajam Pak. Sajam. Upami sajam upami di kilo seberapa kilo sajam gitu. Rugina sajam. Sajam seberapa kilo tah? Kayak abi orang cenah kiloan anak tuh. Ya mur rugi ka Padamalan sajam Pak. Baraya, inilah yang dinamakan Kampung Sindang Ratu. Ya, ayo. Ayo Baraya. Kebetulan ada si ibu tuh pulang dari sawah. Aduh, ibu di mana? Bisa jarami, rami nyalira tuh. Kamana taruh teh? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sawah nu ibu? Kaguang ibu. Eta ieu teh. Sindang Ratu kalau buat Sindang Ratu. Bapak di mana? Aprak-aprak kah? Sama Amin. Amin. Oh. Ini terus ada aramang itu. Amang ya hungkul. Ibu atuh nu ibunya. Atuh Bu, hati-hati Bu. Alah, assalamualaikum. Daramang ibu. Alhamdulillah. Aduh. Sare Pak. Mak, sehat? Alhamdulillah. Oh. Alah, Ibu nejak-jak ya. ngahaja we abi teh kukulintingan. Anu ngaplok saudara itu abi teh. Kayak teh lemur naon? Mai teh ini. Sindang Ratu Bapak. Lu kata ku. Wios cakap dia lah. Ya si Maya gelis ya. Aduh. Sindang Ratu ya teh setelah nama. Sindang Ratu Bapak. Apa namanya dia? Namanya abi kali mah. Kata Sindang Ratu itu. Abi di Garut. Oh. Tileles. Sindang Ratu pada matua apa tahunan ieu. Oh. Oh, mohon. Isi mah jag-jag kene kan nganya. Jag-jag kene. Alhamdulillah. Kasepo ya sia kage entos ieu. Sembiang. Lamur. Oh, selamur. Mohon. Sareng saha sama Sarang ieu rai udah bungsing lo jadi sekarang di jalan Tuan Ki. Oh, nu di ngalira ini mah. Sareng abi bae obor mah di tonggo. Ieu Bu. Wi abi. Abi ngiring motoan namanya Wih. kita kuraoseunana nu bararasi. Sindang Ratunya kesalah nama ieu teh. Kapan sih apa? Terus teh aya abi kita teh aya. Oh, tos teh araya. 10-nya. Halo. 10 Araya sadayana. aya 7. Aya 7 teh aya 3. Nuhun. Incu seueur pentennya. Seueur. Abi biasana suka Cinangka. Teh kaki dua. Atau Mang Aca. Harsa mana? Mang Aca, Mang Ucu. Oh, matanya Amin atuh. Mohon ya Amin. Ya. Aya nu juga damal dapur saur. Ieu we ku ringan. Nuhun. Raka di mana teh? Oh, itu Raka. Raka wargi seueur itu Raka di sini. Kasaha teh? Tanya Amin. Istrina. Tanya Amin. Istina. Oh. Alhamdulillah. Punten ku pawantunnya abi ka dieu. Wios. Pandangan. Wios. Ini nggak mau menjag-jag kene pas lungsur di bumi itu ka dieu. Jag-jag. Kan biasana. Simpel yang Tah, amin, amin, mak. Rehat, barokah. Ayahnya Kan ieu mah puna ieu mah rajin wae kana dumal-damal rangining opak Oh, ranginan. gitu? Nuhun ieu mah. Ari aya atosna, aya modalna. Saya modal. Nyungkeun kaputra teu modalna ge mah. Nah, udah dia sadayana kurang kali. Nuhun. ngeradukeun saya nu beunghar na. Hmm. Aya nu beunghar na ka abdi mah.
tinggal si materi pas muncul dia dijag-jag, si dijag-jag ya. Saya sarapan puluh. Saja anak itu mak teh, Ibu Hajar. Ibu Hajar. Ibu Hajar di kumaha ya? Ibu Hajar. Hajar Aswad. Aja. Hajar. Ya, atunya mas eta mah Hajar masih sehat nya. Amin. Panjang yuswa. Jam sing sehat, si panjang yuswa sing selamat. Amin, 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 amin. Sing barokah. Amin. Nuhun mah doakeun ku emak mah saka sepuh abi mah. Aduh Ibu Rama. Tos teu aya abi doana oge tos teu aya. Saderek. Oh, opat jeung Eta abdi Rai Raka. sanes. Wargi kapirai ieu mah. Rencangan we nya kapirai. Nya kapirai. Si panjang yuswanya. Amin, amin, amin. Sing salalama sing barokah. Amin, Kana amin. rupi naon-naon anu cita-citaku ujang teh sing hasil maksud. Amin, amin mah hatur nuhun kana doana tuh sami mah ge mah sing sehat. Amin. Nya sing barokah sing panjang Amin. yuswa, mah sing jag-jag nya. Amin. Arang langkah tuh sakieu mah teh da. Pak anu aranoma dirinya penyawati anu kitu teh nya. Nya, nya tapi alhamdulillah mah jag-jag kene nya. Ih, kana ngaos kitu kana ngaos bunga. Oh, gitu. Diajar naos oke ada. Syukur atuh mah, syukur. Alhamdulillah kana ibadah Sosa. berjamaah Sosa, sudah. kantun. Iya terus lamur. Terus sepuh baca da. Sepuhnya Iya ibu ya anu eta sareng si bapak ya. Nah nuju Dilebat atuh aya tai. mangga cekap hatur nuhun ibu syukur. Cekap. Hatur nuhunnya mah ajar ya teu patos masihan jeruk tuh. Nyangakeun sugan amis muga-muganya eta. Ya mudah-mudahan. Mam muga-muga. Amin, 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 amin. Da dieu tasan ngaraosan ada. Oh tak ngarosan, atuh mah aya ngarosan. Hoyong we. Oh teu hoyong. Hoyong. Jadi khusus sama dia embe Hoyong mah oge abdi mah jeruk Garut. jeruk Garut. Ngan aya gaduh icis. Aya di pasir peseren teu kabedag meser da teu gaduh icis. Tegaduh Da acisnya. putra atuh ning teu geraduheun teh. Doakan atuh abi mah ya ti MB ofisialnya upami gawe ku abi dikintun jeruk Garutna nya mun abi tos aya ieu mah Amin gitu. satasana oge alhamdulillah Nuhun. kalon kasironya muga-muga mungkin sing kedua eta rijina sing Amin, amin, mah. beunghar Amin, amin ta tapi eta. beunghar aya beunghar mah atos. Nya, amin, 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 amin. Lain mah ieu masa sareng mahajarnya teh. Lain mah atau sepuh geulis komo keur ngorana nya. Geulis geulis anu geulis mah aloh we. Nya, mah hatur nuhun pisannya ieu jerukna katampi ku abi mudah-mudahan sing barokahnya. Amin amin Sing mangga langkung teu sakieu mah ieu bijil nang ke jerukna gitu nya. amis Tah sing amis pangpangna nya. raos Nuhun pisan mah nya doana ieu doakeun ieu MB official sing sukses. amin muga-muga we atuh didoakeun sing sukses muga-muga Amin. sing barokah sing Amin. sarumi ka Amin. asih Amin. sing Amin. ageng milih sing panjang yuswa muga-muga sami-sami rezekina. Amin. Amin. Amin mah hatur nuhun, hatur nuhun. Halo. Assalamualaikum, Pak. Itu leres Pak kampung Sidang Ratu. Mohon. Oh, nuju naon, Pak? Iya, nang damasan Garu, Garu naon teh? kanggo kerbau. Oh, kanggo oh nya ngagaru teh nya. Mohon. Ngagaru. Ieu mah sing ku manual keneh nya. Manual. Nah, telebat ieu teh, Pak. Modern masa traktor gitu. Telebat. Aya. Sapalih gitu. banyak. Mohon aya. Aya mesin ge. Mohon Sidang Ratu itu. Sidang Ratu, mohon. Bilangnya iya Pak ieu aya gigian kieu nya. Oh, disebat puntuna kanggo ngalemutkeun eta ieu kaitu ka dieu. Kenalan ti Oh. Abi tinggal Pak. Tuh. Di MB official Pak. Mohon, Biasa. Ayo. Kamarana sarara Pi. Kamaran apa? Nuju. Nuju Arameng nya. Mohon mun ieu mah teh aya da di ieu mah bumi ini ya di Bumi. ka kota ieu mah. Oh, merantau. Mohon. Bos Wangki gitu. Oh, sadayana apa di makan cuangkinya nya? Wangki, Sapali. Sapalih teh teh sadayana meureun. Di mana Pak muningna teh? Mending dah dari palih Lebak ngambil. Di Lebak. Mohon. Oh, di paling ditu nya. Ka bari MB cenah teh alat manual kange bajak sawahnya Mohon. tapi enggak pakai alat modern
seperti mesin traktor ya namanya. Ini masih menggunakan manual. Mesinnya itu kerbaunya mesinnya ge. Ya, kerbau. Kerbau. Ya. Atur nuhun Paknya. Ya, sami-sami. Abi lanjut ke kedua, Pak. Bapak sih sehat, Paknya. Ya, amin. Yuk, Pak. Yuk, assalamualaikum, Pak. Oke Baraya MB, hampir 20 menit itulah suguhan video dari kami. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan dan pastinya menghibur Baraya Sadayana. Tadi kita sudah bertemu dengan Nenek Hajar yang usianya hampir 90 tahun, memiliki 10 orang anak, dan Masya Allah beliau masih terlihat begitu sehat dan segar. Kita juga sempat berkunjung ke Kampung Tugu, bertemu dengan Bapak Uyat yang kesehariannya berprofesi sebagai penyadap pohon pinus. Sebuah pekerjaan yang penuh perjuangan dan patut kita apresiasi. Oke Baraya, segitu dulu cerita dan perjalanan kita kali ini. Jangan lupa terus ikuti channel kami, MB Official. Insya Allah di lain waktu kita bisa berjumpa kembali dengan cerita dan perjalanan yang lebih seru lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hatur nuhun sadayana. See you, bye-bye.